Dina Warta Jawa Barat dinten ieu simkuring Sipa Sakinah bade ngadugikeun sababaraha wartos anu parantos disiapkeun ku tim redaksi utamina ngeunaan Dunya Atika anu nuju janten perhatosan masyarakat. Pamirsa, Dunya Atika di Jawa Barat deui keur lumangsung kasedih saliwatan video anu nembongkeun seorang guru di salah sahiji SMA negeri di Purwakarta nuju dibully serta diperlakukan temantes ku sababaraha orang murid viral di media sosial. Peta-peta anu ngagaduhan tata krama ieu ngandang amarah sarta kaprihatinan anu jero di masyarakat. Kejadian tindakan bullying atanapi pelecehan secara verbal sareng sikap saeuntah ieu dilakukeun ku murid ka guruna sorangan nalika jam pelajaran nuju lumangsung. Tempat kejadianna nyaeta di lingkungan kelas SMA N1 Purwakarta, Jawa Barat. Eta video mimiti viral sarta jadi padung dengan masyarakat dina sababaraha dinten kapengker. Anu janten korban dina ieu kajadian nyaeta Ibu Syamsiah atanapi anu biasa diakuan Ibu Atun. Saurang kanyaohan aya 8 urang murid laki di kelasna lumasar karena keterangan ti pihak sekolah. Kejadian ieu heureuy nanging kalah kabablasan sarta ngalunjak katingali para murid ngalakukeun aksi anu teu pantes sapertos ngecupkeun ramo tengah sarta ngahegak ka ibu guru. Sanaos biasa wijaksana mantena milih teu ngalawan ku amarah malah parantos nyahampura secara ikhlas sarta ngadoakeun anu pangsaenan dunya akhirat pikeun murid-murid anu parantos kadu kajadian ieu. Pamirsa, tepang deui dina warta kilat sareng simkuring Syafaqni Permana sawatara warta tina dunya internasional atos dihimpun ku simkuring pikeun anjeun sapanjang dinten ieu. Misi kemanusiaan di perairan internasional dicegat. Warta utama dinten ieu sumping tina kaayaan 8 warga negara Indonesia anu dilaporkeun diculik sarta ditahan ku militer Israel. Maranehna teh mangrupikeun delegasi kemanusiaan anu kagabung dina misi internasional Global Sumud Flotilla. Eta rombongan dicegat sarta ditewak ku pasukan Zionis nalika nuju balayar di perairan internasional Siprus, Laut Mediterania, nuju ka jalur Gaza pikeun nganterkeun bantuan logistik ka warga Palestina. Pamirsa, eta warta anu tiasa kasanggakeun dina lawunan dinten ieu, simkuring Syafaqni Permana pamit undur diri. Hatur nuhun kana perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring Siti Nur Ajijah dina warta papanyaran dinten ieu. Pamirsa, suasana di Kota Bandung ayeuna masih dipinuhan ku kabagjaan saeus Persib Bandung hasil janten juara Super League 2025 nepi 2026. Ribuan bobotoh turun karayakeun kemenangan jeung karesepna kalayan pinuh ku sumanget jeung kabunga. Pawai kemenangan Persib dilaksanakeun kalayan Maria di sababaraha jalan utama Kota Bandung. Para bobotoh mawa bendera biru nyanyiikeun yel-yel dukungan sarta ngalakukeun konvoy kendaraan pikeun ngarayakeun kasukses sababaraha jalan utama Kota Bandung. Para bobotoh mawa bendera biru nyanyiikeun yel-yel dukungan sarta ngalakukeun konvoy kendaraan pikeun ngarayakeun kasuksesan timna. Kaayaan kota jadi rame ku suara kabagjaan ti masyarakat anu leueus kana prestasi Persib. Kemenangan Persib Bandung. Mugia prestasi ieu tiasa ngajadikeun Persib langkung sukses sareng terus ngebanggakeun warga Bandung. Simkuring Siti Nur Ajijah pamit undur diri. Hatur nuhun parantos nyaksian dugi pendak deui dina warta salajengna sareng simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wilujeng tepang para wargi sadaya. Dina kesempatan ieu simkuring bade nepikeun hiji warta ngeunaan pencemaran lingkungan anu ayeuna masih jadi masalah serius di sabudaran urang. Sakitu warta nu tiasa simkuring dugikeun mugia urang sadaya langkung sadar kana pentingna ngajaga lingkungan supaya tetap bersih, sehat, jeung nyaman pikeun kehidupan urang sadaya.
Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para wargi sadayana, wilujeng tepang deui sareng simkuring dina acara Warta Sunda siang anu baris ngadugikeun segala rupa informasi aktual ngeunaan kajadian anu haneut ditatar di Jawa Barat, nasional dugi ka mancanagara. Abdi bade ngabaritakeun ngeunaan Persib Bandung anu hasil jadi juara bari Super League. Persib Bandung hasil menang gelar juara sanggeus tampil hade salila kompetisi. Dina pertandingan penuntungan Persib menang kalayan skor anu ngayakinkeun dari penerimaan bobotoh. Jeung enjing pamirsa, tepang deui sareng Abdi Rianto Satria Libertus Nadeak di kelas 11.5. Dina acara warta olahraga dinten ieu aya berita dina Liga Inggris ngeunaan kekalahan Chelsea tadi wengi dina pertandingan pamungkas Premier League musim 2025-2026. Chelsea kedah narima eleh 2-1 di Sunderland. Dina pertandingan anu lumangsung di Stadion of Light, hasil ieu jadi pukulan gede pikeun Chelsea sebab manehna gagal menang tempat pikeun kompetisi Eropa musim payun. Dina pertandingan ieu Sunderland tampil percaya diri. Sampurasun wilujeng enjing para pamirsa sadayana. Tepangkeun sareng simkuring Repa Diansah dina acara warta. Dina dinten ieu simkuring bade nepikeun warta anu judulna Prestasi HD Persib Bandung ngaraih hat-trick juara Liga. Persib Bandung hasil nyieun sejarah anyar dina Liga Indonesia saenggeus hasil ngahontal hat-trick gelar juara 3 musim secara berturut-turut. Prestasi ieu ngajadikeun Persib Bandung jadi salah sahiji klub anu pangsuksesna di Indonesia. Dikeun ngajaga Persib Bandung tetap aya di puncak klasemen kalayan raihan 78 poin. Jeung jadi juara Super League BRI Liga Hiji musim 2025-2020 genep. Kasuksesan Persib Bandung ngawontal hat-trick gelar juara oge jadi kareus pikeun kota Bandung jeung sakabeh masyarakat nu aya di Jawa Barat. Prestasi ieu dipihareup bisa jadi contoh anu hade pikeun generasi ngora yen ngawontal kasuksesan diperlukeun kerja keras, disiplin sareng semangat anu kuat. Sabab segala hasil anu hade moal kahontal lamun teu dibarengan usaha jeung pangorbanan. Ku hasil ieu Persib Bandung geus sekali deui ngabuktikeun yen sumanget persatuan tim jeung dukungan ti masyarakat bisa mawa kana prestasi anu gemilang. Sakitu wae warta anu tiasa ku simkuring kadugikeun. Hatur nuhun kana perhatosanana. Mugia informasi anu pantos tepikeun tiasa manfaat kanggo sadayana. Simkuring pamit undur diri. Dogi tepang dina warta salajengna. Sampurasun pamirsa, wilujeng tepang deui sareng simkuring Rena Mujiana dina program Warta Sakilas. Salami 2 menit kapayun. Simkuring bakal ngadugikeun sawatara informasi anu keur haneut tur viral dibicarakeun ku masyarakat Jawa Kulon. Pamirsa, sawatara minggu paomparikeun dunia media sosial keur diramekeun ku penyebaran teknologi internet satelit anu parantos asup ka wilayah-wilayah pelosok. Fenomena ieu janten piomongeun anu kacida hebohna, utamana pikeun warga anu salila ieu mangun di daerah blank spot atanapi anu hese sinyal dina sabaraha video anu viral di TikTok atanapi di Instagram katembong warga di daerah pagunungan sapertos di Garut jeung di Sukabumi Kidul. Nanging disagijireun ayana rasa antusias. Ieu fenomena oge ngondang padugdengan ngeunaan waragad atanapi biaya. Nah, keur sabagian warta pelemburan. Harga pakaka sareng iuran bulanan teknologi satelit ieu dianggap masih kawilang luhur teuing upami dibandingkeun sareng penghasilan rata-rata patani. Ku ayana teknologi ieu
warga gaduh kesempatan anu pikeun maju di dunia digital. Pamirsa, rupina sakitu warta nu ti simkuring kasanggakeun simkuring Rena Mujiana pamit mungkur hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, patepang deui sareng simkuring Pera Oktopiani dina warta Pasundan. Salami 2 menit kapayun, urang bakar mendar wartos anu nuju viral di media sosial. Aksi jahil anu matak cilaka deui kajadian. Sosok bodas anu jiga pocong katinggal eunteu sarta ngetrokan panto imah warga di sababaraha wilayah di Tangerang. Sanes saukur yang ngisieunan pihak kepolisian duga yen ieu teh mangrupakeun modus kajahatan anyar. Pihak kepolisian ti Polsek Ciputat Timur dibantuan ku TNI sarta unsur keamanan lingkungan langsung ngayakeun patroli di sababaraha titik. Kepolisian boga dugaan kuat yen aksi pocong ngetrok panto ieu teh mangrupikeun modus kajahatan anyar. Palaku dihaja nyingsieunan warga sangkan panik sehingga nalika warga lumpat atawa ninggalkeun imah. Palaku bisa leuwih leluasa pikeun ngalakukeun aksi maling atawa begal. Kepolisian nganjurkeun ka sakumaha warga sangkan ulah gampang percaya kana informasi anu cantang itu benerna di media sosial sarta tetep waspada kana segala potensi maling dina wanci beuti. Jagat maya deui heboh ku ayana video viral anu nembongkeun sosok bodas jiga pocong anu keur gentayangan di wilayah kabupaten sarta kota Tangerang. Ieu aksi teh katinggal sababaraha tempat, di antarana Kecamatan Sapatan, Teluk Naga, serta Cipondol. Dina narasi video anu sumebar, warga ngarasa resah lantaran ieu sosok teh wani ngetrokan panto imah warga dina wanci beuti. Hal ieu tangtos ngabalurkeun rasa sieun sarta kacemasan pikeun masyarakat anu nuju istirahat. Warga hariwang yen ieu teh mangrupa tanda ayana makhluk halus, tapi kanyataan mah leuwih sakedar urusan goib. Warga oge nekeunkeun pentingna koordinasi antar warga ngaliwatan ronda malam pikeun nyegah kajadian sarupa. Pamirsa, mun sakitu warta anu tiasa disanggakeun simkuring Pera Oktopiani, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga oge nekeunkeun pentingna koordinasi antar warga ngaliwatan ronda malam pikeun nyegah kajadian sarupa. Pamirsa, mun sakitu warta anu tiasa disanggakeun simkuring Pera Oktopiani, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga oge nekeunkeun pentingna koordinasi antar warga ngaliwatan ronda malam pikeun nyegah kajadian sarupa. Pamirsa, mun sakitu warta anu tiasa disanggakeun simkuring Pera Oktopiani, amit mundur amit mungkur, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, wilujeng siang patepang deui sareng simkuring Sri Rahma Aulia dina program Warta Pasundan anu baris ngadugikeun parupa beja pangajar ti pangangetna ti sakuliah dunya. Dina danguh ieu warta urang utama datang tina wewengkon wetan tengah salapan warga negara Indonesia anu jerona kaasup jurnalis jeung relawan dikabarkeun ditewak ku militer Israel nalika keur ngajalankeun misi kemanusiaan di jalur Gaza, Palestina. Militer Israel dilaporkeun geus megat sarta newak 8 WNI anu ngawengku jurnalis jeung relawan kemanusiaan di CAI International Mediterania Wetan. Ieu panewakan lumangsung nalika para WNI keur ngagabung dina armada misi kemanusiaan global Sumut Flotilla 2026 anu balayar nuju ka jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mastikeun ayana insiden eta. Juru bicara Kemlu RI netelakeun yen pihak terus ngawaskeun kaayaan jeung ngalakukeun koordinasi secara intensif. Ayeuna sakabeh 8 WNI eta dilaporkeun ditahan ku otoritas Israel. Lumasar kana data kualisasi relawan total aya 332 aktivis kemanusiaan serta jurnalis internasional anu diculik dina insiden pamunggatan ke kapal ieu.
Di antara WNI anu ditahan aya jurnalis di media nasional anu keur ngajalankeun pancenna pikeun ngaliput pangiriman pitulung ka Gaza. Pamerintahan ngaliwat Menteri Luar Negeri Sugiono mastikeun yen tarekah diplomatik gancang dipigawe. Kementerian Luar Negeri RI geus mere instruksi ka sababaraha kedutaan besar Republik Indonesia di Wetan Tengah jeung Eropa pikeun ngadesek Israel sangkan ngabebaskeun sakabeh awak kapal tur ngajamin kaselamatan para WNI. Pamirsa sagigirieun tarekah ti pamerintahan Dewan Pers Indonesia oge geus ngaluarkeun kecaman anu tegas. Sarta nyebutkeun yen tindakan ieu teh mangrupa pelanggaran berat kana kebebasan pers dunia serta hak asasi manusia. Simkuring baris ngepat update warta ieu ka payuna pamirsa. Sadayana dina program sajenna. Buktina sakitu warta utama anu jasa kapidangkeun dina udangan ieu ngawakilkeun sakumna karabat gawe anu mancen tugas simkuring si Rahma Aulia amuk mundur diri. Mungkur tina payunan pamirsa, hatur nuhun kana perhatosana. Wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, tepang deui sareng simkuring rantia dina acara Warta Sunda. Sakedap kapayun simkuring bade ngadugikeun wartos anu parantos disiapkeun ku tim redaksi. Wartos anu utami dinten ieu teh nyaeta ngeunaan kasayan ti Presiden urang sararea nyaeta Bapak Prabowo Subianto. Dina raraga mapeg Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ieu, Bapak Presiden parantos nyiapkeun 1088 sapi kurban kualitas premium pikeun dibagikeun ka sakuliah Indonesia. Numutkeun katerangan ti pihak Istana Kepresidenan, sapi-sapi ieu teh sanes sapi biasa. Sapi kurban ti presiden ieu beratna kabina-bina, ti mimiti 800 kilo dugi ka 1,3 ton. Sadayana oge parantos diparios kasehatanna sareng sah sacara agama. Tina total 1088 ieu, saloba 588 sapi bakal dikintunkeun ka pamarentah daerah nyaeta ka 38 provinsi sareng ka 514 kabupaten atanapi kota. Tah, sasesana anu 500 sapi deui bakal disalurkeun ka pasantren-pasantren, sakola-sakola, yayasan sosial, sarta para tokoh agama di babaraha daerah. Ku ayana program kurban ti Presiden Prabowo ieu diharapkeun masyarakat meryogikeun tiasa ngaraosan bingahna lebaran kurban sacara merata. Pamirsa, mung sakitu wartos anu tiasa disanggakeun dinten ayeuna. Simkuring rantia pamit undur diri. Huri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pamirsa, pendak deui sareng abdi Nikita Olivia dina raraga warta viral dinten ieu. Ayeuna jagat media sosial nuju diramekeun ku hiji tren enggal anu kalintang viralna. Sakumaha anu urang tinggal dina platform Instagram, TikTok sareng Telegram nuju seueur pisan warganet ti mimiti nonoman para artis dugi ka penjabat publik anu marajang foto profil anyar anu sae tur artistik. Eta foto teh sanes hasil potret biasa melainkan hasil rekayasa teknologi artificial intelligence atanapi kecerdasan muatan anu tiasa ngarobah foto wajah asli janten karakter fiksi anime atanapi avatar animasi anu nembongkeun rupa anu sampurna. Ieu tren teh janten viral jalaran cara nganggona anu kalintang gampilna. Pangguna kantun ngaunduh aplikasi ngunggah sababaraha foto wajah saterasna teknologi AI bakal ngolah eta foto janten karya seni digital anu unik dina hitungan detik. Seueur anu ngaraos kajuru ku panasaran hoyong ninggal kumaha tampilan
Pameuteuna upami janten karakter komik atanapi lukisan klasik. Nanging disagedekeun viralna ieu tren para ahli teknologi sareng keamanan siber mimiti ngingetan masyarakat sangkan tetap waspada sababaraha aplikasi AI anu gratisan atanapi anu mayar sakapeung meriyogikeun akses pinuh kana galeri foto sareng data pribadi pengguna. Aya kahariwangan yen data wajah anu diunggah tiasa disalahgunakeun pikeun kapentingan anu teu sah sapertos rekayasa identitas atanapi deep like. Ku kituna para ahli ngajak masyarakat pikeun langkung pinter sareng teliti sateu acan nuturkeun tren anu nuju viral. Pamirsa, teknologi memang mawa kabagjaan tur kamudahan. Keamanan data pribadi tetep kedah janten nomor hiji. Tong dugi ka hoyong katinggal keren di sosmed tapi kedah ngorbankeun privasi urang salaku pangguna digital. Mung sakitu warta anu tiasa kasanggakeun dinten ieu abdi Nikita Olivia pamit undur diri. Hartur nuhun kana perhatosanana. Wilujeng tepang deui sareng sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.